upacara adat dari Sanggar Panghegar, Kota Tasikmalaya. Gawe bareng bersama Ajit Wedding Organizer Wilujeng Nyakseni. Paguh akar ajek tangkalna rindang dahana lembok dauna hibar kembangna lebet buahna. Gusti Nu Maha Suci Nu Merbang sadaya alam kabahluk sakumna bae dawi di kapangiraan Nu Merbang sadaya alam. Mugia tejanten bentuk gandrung palias sanesnya capai pahlawan bela nusa, satria andalan bangsa. Batu pentingan satria anu utama, bangsa dikegegana lawang sewu wajada. Prawira bagyanana satria anu utama, satria anu sajati lumangi dalam bakti tekan pati lari wayang tekan lambang lambang ayu kaliungan lempang nakarakeman jatnika 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 rumah kep nepi kapati
Anak dewek. Awe. Ayeuna raja orang geus ngerendengan Sunda. Ai. Wai, si wawalak pesya. Bat tadi goongkeun. Halo, maka di ngeunahna eta teh goong teh. Aduh sun hapunten anu kasuhun hampura ai geus balelol kieu. Hampura anu dipimaksa Wah baca proti payun lain ojo briata kabur. Ieu teh saking binga. Rena incu wa bismillah rek rumah tangga. Kareus wa kabingah wa ieu teh pada dene kitu bo kami kakarak inget kasih amu. Apun bojo. Ku kami ditinggalkan tadi nama sieun kaberangan. Palang siang sesap ka mana karab moal kitu keur nongton di palih dia di sisi di daya jeung garelis. Uluh Sanes nu ieu mah parawan kene. Parawan ting-ting nu ieu mah. Moal kita dipalih dia ya. Kor selfie pamajikan dewek. Aduh, lain deui wae. Moal kitu milu jeung Ustad Epul. Aing pun nyeleweng. Pamajikan dewek ka mana atuh? Amu aja. Ayana punten pasahan jalan manawi aya kalinya laratan. Hello Abah, hello. Kok di mana ari si Amu? Abah. Hello. Tak geuning aya nama geus teu hariwang boga pamajikan dikantunkeun ogenan. Aya nama da memang geus modern. Geus pake Android. Ari Amu di mana? Amu di belokan depan, ari Abah di mana di Wolo kakarak di pengkolan. Wayuh atuh kapayun. Sok di belokan ka belah kenca. Terus ka belah katuhu. Tuluy lurus. Yo. Assalamualaikum Abah. Sampurasun. Olo itu ngadedot tuh. Kurunyung di dapur pamajikan dewek. Jika nanti tas nyambung. Olo itu menyemotah gitu. Bos tengisieun kon. Ayeuna. Ngisikeun. Aduh, aku tadi kasujud. Bos. Aduh, ampun, Sun. Ke Abah. Aya naon ieu teh geuningan kudang lain aya naon sidik urang teh boga kabunga. Siap. Incu urang bismillah rek rumah tangga. Leres. Urang doakeun ku urang. Mohon. Urang hibur ku urang. Ya. Urang bagiakeun ku urang. Mohon. Urang bahanan ku doa. Siap. Nini Kumaha hari Abah? nyamarek bantuan ulah dihareup ulah ngisieunkeun. Makaning anu ngajajar ieu teh para seniman unggul. Uluh, wa teh rada riis. Ya risik kitu maksud teh. Sok ulah ngisieunkeun urang dilatih heula ku uwa. Hiji. Dua. Nya. Tilu. Yo, enak. Alah. Aduh, ada geus kieu. Ampun. Abah yang mana? Ari geus kieu pamajikan aing lebak cetak beuki kolot ya. Anu nyuna kapan urang mau ulang sunah, misi sunah. Sok ulang isieunkeun sakali deui. Hiji. Heeh. Dua. Tilu. Mas, apa orang iki? Bo beuki kolot beuki tauyahan. Diayak setekali. Sia. Terus tunjung boga salah kita nya hideung nya peot di Dia layak seteku kami gerak. Nini bari ngawih bari nyanyi urang hitung-hitung ngahibur yuk balari ayo prung tah nu ieu mah kena walau itu ka mana ngulayaban Allah
joget jeung kolot dewek bedaan keluar di pakalangan si Amu isinkeun kadia seteh kolot dewek eta teh calutak itu weh kadia isinkeun weh eta ngerakeun kadia seteh ngerakeun kitu kadia Hasya kateuingan hampura sun ayeuna aduh hapunten anu kasuhun lain cuman tak kaya babas ngering hiburan we ayeuna ulah sarten sebekal piguyoana ojo ogohan pabajikan dewek hayang diganong ayo urang papakeun Tara jenang sama kesengam para lalang seges istiqlarkan balumpang timur jalan ke desa Sapuan tutut gunung keong rema Raden Ratu menak anaking baligih balegah baligara calik dan korsika digilang kencana sagara negara kebagjaan rumah tangga geus nganti keur hidup duaan haturan bae anaking haturan rampes Haturan mulujeng lenggah, haturan mulujeng lenggah, kasadayana bageuna. Haturan mulujeng sumping, haturan mulujeng tepang, wilujeng tepang. Haturan mulujeng lenggah, kasadaya kaundamu haturan wilujeng sumping haturan wilujeng lenggah wilujeng sumping haturan wilujeng tepang wilujeng kita saksikan bersama tarian persembahan. Tentunya tarian ini disiarkan langsung di gedung kebanggaan kita yakni Geraha Anggraini bersama Ajit and Friend dan Sanggar Panghigar Kota Tasikmalaya. Pangkihu mato balaku minanisa masna wasulasa waruba bebarengan sauyunan praktikah ko anjen awe sejen anu di pekabogoh ku anjen 2 3 nepi ka 4 kitu oge lamun sanggup jeung satia tapi lamun teu sanggup jeung adilna cukup hiji kalayan sing gumati.
lagi sajati lalanang jagat. Markider malkalider Satya Sajati ka istri pinili, istri piningit, istri pujaan hati. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghega. Hatur nuhun, terima kasih. Semoga dihaturanan ka Dayang Sanggar Panghega kanggo dipoto sareng kedua mempelai. Ya tentunya kami mohon izin kepada terutama kepada kedua mempelai, juga kepada keluarga besar kami dari Sanggar Panghega untuk ikut serta untuk diabadikan bersama kedua mempelai. Ini merupakan momen yang tak mungkin kami bisa lupakan. Ini merupakan satu penghargaan bagi kami Sanggar Panghega ikut terlibat di dalamnya, di mana grup ini adalah merupakan grup terbaik yang ada di Priangan Timur, yakni juara ke-1 Priangan Timur hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih sekali lagi kepada Sanggar Panghega, juga terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan izin pada kami untuk diabadikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dan kembali lagi berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghega dan Haji and Friends. Tepuk tangan. Iya, terima kasih.